hirup tengah sakali aluk mah teangan yang bakal akhirat ya. Astagfirullahaladzim. Si sabar mang ya. Jangan lupa di subscribe channelnya Raja Under. Well. Pesan nasi goreng 12 bungkus. Siapa? Tapi pada kali tulanya bayangna kayak pas dia sedang jadi abi ka paling gelap. Mang, buka masalah nanti zaman lu bieu. Dari masalah naon, nak? Dia mau masalah nasi. Oh, masalah hutang kan? Ya Kang, halus mah masalah hutang mah sok paling kene kepribadian lah. Karakun ulah gitu kayak kepasean. Sanes masalah hutang lah, eta mah anu pesen nasi. Nah, nya mang bener. Emang udah punya kene kudu kekeluargaan, ame teh era ku tetangga. Hah? Keluargaan. Sanes masalah hutang tadi mah masalah nasi. Ih mang, gua diributkeun. Sing tenang, insya Allah mang. Kayak milik kecil mah lah. Santai we mang lah. Atosan teh pesenan. Atos lah. Oh atos ya. Ulah riweuh dia masalah utama isi jalan. Mending ka imahna wae cok dulu punya keluarga. Sah menguruskan masalah hutang itu teh. Hah? Ieu malah masalah hutang dapat pesenan. Mas Nasgor tadi aya di bawah. Oh, yang mending kitu rasa keluargaan. Heeh. Ulah lebih ke kariweuh era atuh. Saha nu riweuh? Hah? Saha nu riweuh Mas Nasgor ieu mah teu riweuh henteu. Syukur. Bagaimana itu lebih dewasa lah. Ya, itu masalah hutang ini diurutkan mah. Masalah hutang naon ieu teh? Hah? Lain masalah hutang ieu mah Nasgor, Mas Nasgor. Pandangan kita bayar we, bayar bulan Nasgor lah ieu pandangan kita mah. Ya. 13 ya. Ya, tanya ke tanya. Nampi ieu lah. Ieu lain masalah hutang. Beli Nasgor. Yang nagih hutang, yang majek Nasgor, uyuhan mah. Datang jam, nagih hutang, yang majek di Nasgor. Cik atuh luar pusat deui. Ya, oi. Kang, hirup tengah sakali aluk mah teangan yang bakal akhirat ya. Astagfirullahaladzim. Si sabar mang ya. Kare papatah mah sabener. Tapi pin nyambung. Saya lieur dan eta.